Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Orasi di saung panjang ini. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur sarebu. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur sarebu. Balik kudu aya naon cenah kudu aya soto. Soto kudu aya pinang asin bandeng. Jeung manggenta jeung mata sapi. Wow. Boleh masyarakat dari dirinya. Oh, pandok teh diperlukan. Gitu tah. Pada bahasa pan mata sapi. Boleh tot. Dong perlukan daging 2 kilo. Daging begitu dahar mah. Tara jeung naon ya teh. Dan memang oge dirinya. Tah ayeuna urang mempengaruhi ya sebagai kepala keluarga. Urang teh pan boga istri masing-masing. Masing-masing dengan kecantikannya masing-masing. Iya dong. Bodinya masing-masing. Lieur kumaha? Lieur pemajikan ngatur duit 1000. Ngapoe. Hebat-hebat kalau jadi pamajikan gitu. Bisa ngatur. Tahu gua ngolo. Alhamdulillah. Ngolo. Dan memang bener tanpa majikan saya dibere sabulan per bulanannya gitu. Dek 1000 bere. Heh? Sabulan 1000 nol tilu. Aduh, alhamdulillah. Bagus. 1000 1000 sabulan tinggal dia gitu. Lain orang mah bingung jadi tekanan orang mah itu. Pemajikan teh. Udah curhat ya. Kumaha? Mah urang ngobrol we nya da geus kumaha urang kudu bejakeun mah euy. Di mah teh loba tekanan teh. Daya wae rumah lama. Nya di mah aya tekanan. Kumaha tah? Urang loba kahayang pamajikan teh. Halus Kumaha puasa pada lebaran. Bener ngarasakeun puasa bener. Ngarasakeun ka urang teh. Ayeuna teh hayang kue. Kue. Lebaran teh heueuh. Urang teh dicumponan. Geus. Hayang beli baju. Udah gitu lebaran mah cu. Ngan urang teh sakapung sok karunya ka pamajikan. Karena Capek di imah teh. pasti ya. Ayeuna urang teh bisa babantu di imah teh. Da urang pan gawe di kantor aya mah urang teh. Woi, kantoran gitu. Kieu make baju coklat we nya. Nya sugar bejakeun. Ari pas kitu da urang teh karunya hayang aya mantuan ka pamajikan teh kitu. Urang teh ka pamajikan teh bebe jawe da supaya pamajikan teh capeun gitu. Urang teh hayang nemahan di pamajikan. Kawin deui. Ame naon? Ame aya pamajikan teh capek teuing aya baturan gitu urang teh. Jadi lamun di mana tinggalkeun teh aya baturna. Aya baturna. Yang beberesna naon teh di jadwal masing-masing. Jadwal masing-masing nya. Tapi hegaeun eta ku pamajikan. Oh, nya eta lain hegaeun piring mangkok bareak di mah kabeh. Dibalang-balangkeun pas keluar. Mengatakan lamun hayang niat kawin deui. Bebe jaheula bener. Oke. Pengalaman ya pengalaman ya. Ya curhat euy. Kenalan jumaah cara teh kitu. Jadi kudu malah pagedang lah. Pagedang. Wel heula mah. Yulah. Satuju teu lamun salaki kawin deui cek abi teh. Jawabanna teh satuju. Aduh atuh teh kuat kumaha. Ditanya deui. Mah, bae tong mung bapa rek bobogohan deui. Hek bae. Oh bae. Terakhir ya. Mah, hek bae bener salaki kawin deui. Hek bae. Berarti pi surga untuk pamajikan yakin bener surga eueuh. Pedah nanyakeun bae tong salaki kawin deui. Jawabna naon? Hek bae, tapi ulah salaki uing. Hek bae salaki batur mah gitu aja. Jadi sarua ulah. Teu diijinan. Diijinan nya. Da rumah sada boga pamajikan hiji olok sampo. Gitu. Olok sampona di mana? Pas eta we, hari-hari bersejarah malam eta. Urang mah lain deui euy. Kumaha teh? Rek nyaharepan lebaran kieu teh. Ayo pamajikan uing mah butuh modal. Pasti. Pamajikan teh di imah teh nyieunnan kue. Lain aya wae. Oh, pamajikan kue becep.
Chef, Chef meureun. Chef Slap. Itu tuh bisa dibaca kita. Nggak kalau di bawah lagi chef. Oh, jika baik mah chef. Pagawean teh nyian kue kering, kue bolu. Jeung cireng. Terus kumaha masalah di mana? Pan terbuka modal, Pak. Masalahna urang dibere duit saeutik ku urang dipulangkeun ku manehanana dijual ka batur. Jeung belegugna teh di rumah ieu teh lain kalakah di teureun ke lebaran, kalakah dihakan. Nyian deui. Jadi reward. Jeung anehna teh eta nu meuli kue. Cek urang mah keur naon meuli kue, capek-capek majikan uing ripuh. Nah, ai lebaran udah bawa ka baso. Dalam urang berenang. Jadi ku terlalu muncul lebaran. Sok anehnya. Aya wae. Bade kita mau mikirnya nyeun baso di kue dibanding baso. Ada kue kayak Aya wae. Ada ieu mah di Jawa jadi kudu teu baso. Beda rumah tangga mah aya wae. lain hebat ieu boga masalah jeung rumah tangga teh boga masalah. Tekanan ngumpul. Tekanan. Sana jadi pikiran saya teh boga masalah saya bingung teh. Maksudnya Jeung rumah di rumah tangga di pamajikan teh boga masalah saya bingung gitu kudu kumaha gitu saya. Lancar-lancar wae. Nya teh. Jadi masalah bahaya kok. Eta urang teh hayang aya masalah. Oh, Itu masalah ieu mah. Coba urang rek kawin bae. Sakit. Nya ieu mah ditawaran nu mana sok nu mana. Oh dibere awalnya mana wae di list gitu. Aduh, eta ya. Tadi teh eueuh masalah suka nuntut hayang kue henteu. Wah, modern eta gelo pamajikan. Oh, hai arepan. Ieu nyarekan. Da gelo teh. Ieu mah masalah eueuh. Jadi aya masalah teh. Masalah pemajikan eueuh masalah mah. Main teh. Kumaha bisa dikurang wae ieu. Pemajikan eueuh. Ya, Ai selain teh beda. Teuing urang teh. teu nyambung. ya heuh atuh ari kitu mah. Ieu nu adem-adem wae rumah tangga. Adem si eta Jadi mah. kieu ada rumah sih baru jero kulkas atuh. Jadi kieu uing mata dia dionang teh ka dieu mengatasi masalah tanpa masalah. Aduh, Kadean Pak Kade. kumaha cing ilmu tah, ilmu rumah tangga tah. Hiji meureunnan urang teh kudu ditempelkeun naon pas waktu urang ijab kabul teh. Oh, kudu didoakeun. Ya tauhid. Ya, sakinah mawadah warahmah teh. Kudu dikeunkeun. Ada eta wa mimin jeung wa mumun ka bawah. Eta inu urang. Nah, Aya paribasa. naon? Inung tunggu rahayu, Bapak ajar sudrajat. Keun beri kesempatan kena dongeng. Kumaha dongeng teh? Ya, sakinah mawadah warahmah. Soalnya ieu ilmu makrifat tuh Jero. gitu. Tah, alhamdulillah ku sakinah mawadah warahmah teu kudu neangan duit urang. Teu kudu neangan masalah. Aduh, Duit daratan saudara. Sorangan. Masalah daratan apa saudara. eta teh? Itu urang hebat. Bisa kitu teh. Jadi Kapan urang kumpul ilmu makrifat? Heeh. Makrifat. Tinggalin pamajikan. Ikan dia baradang. Ieu gede. pasti Itu sarua. Itu akur. Ya, mikir. Tiket. Daerah tadi teh masalah datang itu. Urang mah tanggung kudu ditanya. Cara kudu ditanya. lain kieu meureunna. Meskipun urang teh nya sok sanajan urang teh beda-beda usaha, tapi keueuh we tanggung jawab ke pamajikan mah kudu gede. Kudu gede pokoknya. Jahina geula nya yo pamajikan urang teh tanggung jawab gede. Keukeuh ngambek keneh pamajikan teh urang tuh urang bukan tanggung jawab gede. Segala naon harta tahta tadinya wanita tah si awewe ieu teh keukeuh mun tanggung jawab urang gede aing bobogan detik mah Maksud bobogan bobogangan Wae. bobogan bobogan Ai teh karena hal-hal anu tidak diharap. aing kitu teh mah pan bebas urang mah Pokoknya mah luber pokoknya main mah urang bungahkeun pamajikan urang. Sebab kasuksesan geus pamajikan urang tah bunga lu pan gede kamu di tengah ya kitu meureunna lain mah Ya, mudah-mudahan. urang bungahkeun pamajikan urang teh. Lamun pamajikan urang bungah teh pan jika urang teh geunah usaha teh keluar timah teh Semangat. lain pada urang sok kieu mikirnya pamajikan teh leutik teh kunaon gitu nya da kadahara dibere bervitamin we A B C bikin kajet dibere eta vitamin eta teh nanya ke nya tuh kumaha
hampura cenah ieu. Eta teh cenah da teu diadanan we. Coba lamun hayam gede, cing coba minum susu ieu, susu Beruang. susu gajah. Nah, aya Eta orok gajah nu make susu gajah gede. Ada teh. oh biar teh mah kalau minyak tanah. Geus lain mah gede nu. Nya da karet. Da soleh jeung teh mah lain diukur ku badag nu pegang. Leres, leres. We pokona mah aya mah kieu lah. Hmm. Dan urang teh sing geus usaha, pamajikan urang bungakeun yang kewajiban sing naon teh? Sing seset gitu. Tapi urang teh naon teh sing bisa mere lah sing tanggung jawab urang gede gitu. Tapi iya aya dong teu harti urang teh. Kan pamajikan saya mah pegawai negeri. Pas dinas teh gajinya teh tunjangan suami. Panjang saya urang. Eta kumaha? Heeh, eta mah hakna eta mah. Urang teh gajihan urang teh. Gaji. Gaji pamajikan menurut Pamajikan. Pan dilihat nilai tunjangan suami. Tak suami mana pan udah ibu iwati urang. Tapi geus beunang. Abeuting boga ieu nu sejen. Atau temu. Masih luluk lain. Ya, bisi leuwih ngaco ka itu mah. Ini kan aya urang alus ha sing Iya. lancar, Lancar. sing sarehat. Amin. Terus teh lah yakin rezeki urang teh aya kene ada usaha. Leres. Terus nilai cak-cak. Padahal cak-cak itu bisa ngapung. Tapi bisa ngadaru ngapung. Reungit. Nah, ini urang gitu. Sing Tuh reungit tu ngapung. kumaha? Tuh, deukeut cacak. Padahal cacak. Bulan balik bulan oke. Nah, itu nya Tuh, itu reungit. Tingali Naon? nyocok aing. Nah, kita berenya, haturun ka para reungit-reungit sadayana urang pungkas wae. Urang kumpulin ke minggu hareup videonya. Nah, lebaran berenya. Lebaran. Iya. Ya. Aku Allah milabikum man pengalaman saya. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa tuh? Ayo, kiparin hai. Siap. Ya. Ayo marah. Ayo. Assalamualaikum. Yuk, dalam. Sok. Video lah. Lihat di mana? Siap. Ayo. Ayo. Karena mau ya di tanggal lebaran ada bisa Mesti lebaran di wae. kakirangan gitu dulu kakirangan. Sampai dak bikin aya kakirangan hapunten gitu. Mau saya kamu bila kabaran gitu. Mana Kakirangan salepatan apa kayaknya? sange sama bila kabaran. Mana ayah gitu punten tapi Pak. Mana itu? Insyaallah ini mah akan bantus. Insyaallah. Di atasnya Ya, mangga. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan we para pejuang nafkah sadayana sing disarehatkeun. Sing berkah salamet. Amin ya rabbal alamin. Orasi, 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 di saung panjang.